Allahumma sholli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa bil qadari jeung di rukun iman anu kagenep teh kudu ngimankeun kana papasten khairihi, baik anu alusna, anu genahna, teu anu amisna, wasari jeung anu teu genahna, anu payitna, anu gorengna. Eta kudu ditekadkeun, kudu diyakini kabehanan oge minallahi bijilna teh ti Allah semata-mata. Ta'ala hal nama haluhur Gusti Allah. Tapi dina hakikatna kitu, dina tata ngungkapkeunna nama teu meunang kitu. Menang ujung-ujung gitu. Dina kenyataan hakikat mah gitu lah orang teh api teh, tapi ungkapan mah demi menjaga adab teu meunang ujung-ujung gitu. Teu meunang ujung-ujung gitu. Geus diterangkeun nyaeta Allah ngadawuh ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Sakur anu keuna kasusah, kabingung, kanyeri, kapuri, kategena, kabodohan, bobolokot, lobaku dosa, neces semplek, incak semplek, pamin nafsik. Eta teh ladang gawe maneh teu ucrug. Nu alus lah. Sakur anu keuna kaalusan nu keuna ka urang meunang kasuksesan, urang meunang kabunga, urang meunang teu untung, urang meunang kamulyaan, urang meunang teu keberhasilan. Eta teh ti Allah, ti Allah, ti Allah semata-mata. Ti Allah. Allah nyaeta maparin ijadan wa khalqan. Diciptakeunana ku Allah, dijadikeunana oge, dibuktikeunana ge ku Gusti Allah. Sabalikna wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sagala kasusah, kabingung, kanyeri, kapuri, kagagalan kategenah kabeh oge eta teh pamin nafsika. Tina ladang gawe maneh, ladang kalakuan maneh, ladang kasab maneh. La khalqat lain meunang nyieun urang gara-gara kitu, gara-gara urang bohongan urang. La khalqat lain urang bisa nyiptakeun kitu ngan ladang gawe urang, bongan urang, sabab urang. Dina hakikat mah kullun min indillah. Mana keur berbicara hakikat, mana keur berbicara adab. Sehingga berbicara adab mah waktu Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam nyata dina sapalihina perjalanan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam berguru ka Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam nyata anu luar ti syariat,
anu luar ti syariat anu kapenah ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam loba aya papenakanana mah ngan salah satuna ketika di tengah perjalanan lajeng Kangjeng Nabi Khidir sareng Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nyata hayang leda lapar cek urang mah atuh mama itu aya kampung orangnya mah we ka ditu ka aya namun utama ka orang kampung eta sugan orang menak aya namun tanada danya mah pada suguhan gitu hartuna mah ayo tayyibun orangnya mah we aya ka ditu ayo atuh begitu aya namun tanya mah ka orang kampung eta bahasa orang maaf tidak menerima tamu gitu. Maaf hartina tidak menerima tamu teh moal disuguhan siap meres susuguh atau kumaha nah ninggal we gapura anu menjulang geus dengdek geus roboh terasa yuk urang ngomean itu gapura aya namun tama anu ruksak gitu ai geus kitu teh atuh matak naon kulan mama hitung-hitung buruhan ngomean gapura we atuh jadi eta nanyakeun eta naroskeun eta atuh matak naon cek urang mah andai kata tidak menerima tamu oge nya hitung-hitung uruhan pangomeankeun eta ieu teh urang kampung eta kapura teh ruksak urang diomean eta sok loba tanya kitu sok loba tanya kitu ari nyemah teu ditarima ari aya karuksakan di lemur eta gapura pangomeankeun atau deku melayang duka sehari hari tamah jekule meureunna ayeuna ngaduk gitu Kangjeng Nabi Musa aya laden meureun gitu eta apa ayeuna teh geus aya sementing acan pokona gapura gitu aya ayeuna mun tegas kitu teh Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam teras ngadang dosa sehingga ayeuna mun teh kokoh seperti biasa nah dina akhir-akhir tuluy aya namun utama nyarioskeun nyaeta hakikatna eta perkara nyarioskeun hakikatna anu kapendak nyaeta ku Kangjeng Nabi Musa ketika baru ka Kangjeng Khidir alaihissalam pengobatannya kan syaratna begitu aya namun diterima jadi murid hiji syaratna ulah sok tutunya katanya ulah sok loba komen gitu ulah sok loba komen salah satunya kapenak eta teu kahartos nah begitu aya namun tema tos beres kieu atuh aya kudu dibolekerkeun mah kudu dicaritakeun mah salah satuna ieu teh ieu di jero tanah eta aya pendeman emas perak bahasa yang harta karun gitulah harta karun tak eta nya eta nu budak anu masih keneh leutik anu mana ieu namun tama bapana budak eta nya eta jalmi-jalmi anu saleh mangka ku Allah dijaga karomat ramana karomat ibuna berkah kasolehan jantan ibu ramana nah lajeng ayeuna mun temen eta margi mudahna nya eta nuju urang kali keneh yatim maini teh sabab ieu budakna ieu jelema nu duaan saleh teh masih keneh leutik indung bapana ninggalkeun ditinggal emas perak eueuh nu percaya bisi ayeuna mun utama khianat dipihapkeun mah dipendam di dunya dinahanapun gapura eta anu maksudnya lamun eta teu diomean ku urang ke bisa-bisa kapanggih ku batur karunya budak karunya ayeuna mun teh budak kepena ada kapanggih ku batur mata kurang kokohan tangke ketika ayeuna budak geus dewasa ku Allah mungkin ditunjukkeun ka budak eta batur wal ayeuna apalun bahwa di dinya aya benda berharga anu ditimbun di dinya karena kokoh tak kitu maksudna kami ngomean dapura eta teh supaya teu kapanggih harta budak yatim anu dipendam ku indung bapana anu bager anu saleh teh
Jadi tidinya teh kurang maknanya makna per ayat makna ayeuna dawuhan Allah teh luas lamun diartikeun teh. Tah bisa diambil ayeuna utama hikmah kesimpulan oge isyarat-isyarat bahwa ieu indung bapa anu soleh mawa kaberkahan kanu jadi anak oge nu jadi anak ketika menang kasuksesan moal pastina nyaeta kaberkahan kabaguran kasalehan jadi kolot. Mun urang mah kasuksesan urang ayeuna mun terjadi ajengan meusi dikoreh-koreh ge aya ayeuna tuluhur gitu aya ngalibatkeun jasa kasalehan karuhur. Nah gitu begitu ayeuna mun sama saur Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam nyata nu bieu teh ayeuna mun sama sunnahna kumaha Kangjeng Khidir ngadawuhna fa'arada rabbuka ayyablugo asuddahuma. Allah ngeresakeun pangeran anjeun nyaeta ngeresakeun ke beuk nyampeikeun beuk nepikeun nyaeta ayeuna mun tamasi indung bapa na eta budak teh asuddahuma kana saat-saat kana masa-masa usia dewasa. Karena saat-saat ayeuna mun tama usia dewasa teh tadi dieu nyaeta henteu paarotu buka lamun paarotu ta eta teh nyaeta bahasa anu sok dipake ku urang sehari-hari urang sagala teh aing urang ku aing ku urang nu urang. Nah kitu tah eta lamun dipake nya eta kana kejelekan halus bahasa teh aduh bukan urang ku urang keneh pangna urang cilaka teh ku urang keneh pangna urang loba kasusah loba kabingung teh pangna urang keneh halus lamun dipake kana lamun dipake kana halus ke goreng di aku keserangan fa'arada rabbuka ku Allah dikeresakeun ke Allah ayeuna dikeresakeun. Nah eta bab adab berbicara tentang adab berbicara ayeuna mun tentang ayeuna mun utama adab. Ketika bercerita kaeban fa'aradu an aibah kuring anu goreng mah kuring anu cacat mah kitu fa'aradu eta memang ayeuna mun tama kuring teu balik. Nah, contoh deui masih kene ta'ammal qaula Ibrahim al-Khalili alaihi salam. Coba kurang lenyapan deui ieu. Kurang-kurang ayeuna mun pikiran deui nyata kasauran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nyata mantena ngadawuh nu didawuhkeun dina Quran nyata alladzi khalaqani. Eta berbicara tentang kebaikan. Alladzi khalaqani ieu teh nyaeta Allah teh anu geus nyiptakeun ka kami. Jadi kami teh diciptakeun ku Allah lain menang kuring lain menang indung bapa kuring lain ieu teh menang Allah kuring diciptakeun teh ku Gusti Allah. Bahwa yakin geus kitu Allah Subhanahu wa taala maparin hidayah tepika diangkat nabi tepika diangkat rasul tepika dipaparin gelar khalil. Eta teh hidayah ti Allah. Eta teh Allah anu maparin hidayahna. Walladzi huwa yutimuni Allah di anu nyaeta geus ayeuna mun tamah mere dahar mere nginum mere sakabeh kebutuhan anu mere dahar ka kaula. Tuh wayaskin ketika ayeuna mun tamah kaula dahaga haus Allah anu mere nginum ka kaula. Ngan di mana-mana goreng tentang ayeuna kejelekan wa idza maritu bahwa yasbin. Di mana-mana ayeuna kuring gering tak gering mah teu bawa ka Allah gitu. Itu wa idza amrodoni di mana-mana Allah mere gering itu enggak ada ngan di mana-mana kuring gering
lain ayeuna mun taman teu ujug-ujug dikeringkeun ku Allah haesu nasabal hidayah sakila-kila nudingkeun nisbatkeun ngahubungkeun hidayah it'am dipaparin tua wasyifa dipaparin ayeuna kasehatan kawarasan lillah dinisbatkeun ka wal marad sementara ayeuna mun ketika anjeunna teu damang li nafsihi dinisbatkeun di mana-mana kuring gering teu ku Allah teu nyebutkeun palam yakul amrodoni taat aduban minhu karena anjeunana nyaeta adab tata krama sopan santun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun teu nilik ayeuna mun kana bab adab mah da memang bener gitu. Ya teh sok ayeuna mun tadi pake keurangan ieu salah pemakaianna salah penggunaanna. Kieu ayeuna mun geus biasa urangnya di mana-mana ayeuna urang menang ayeuna mun kagagalan menang kasusah komo lamun ayeuna mun geus kapepet disalahkeun ku batur gitu. Disalahkan ayeuna mun ku anak disalahkan ku pamajikan disalahkan ku babatur akeun bahaya atuh da geus keresahan Gusti Allah. Padahal ya tak alus teh rumah sawe kalalawanan urang alus coba lamun eta lebih enak ayeuna didengar ku orang ku batur lamun ayeuna ngarumasakeun jabak ku Allah dibenerkeun. Lalu nggak sakit itu, tapi ayeuna ketika ayeuna berbicara tadi mah nyaka Allah teu adab, nyaka deui ku baturna oge ngabelaan maneh, bela diri mah, nutupan ayeuna kekurangan ayeuna sarangan, coba lamun ayeuna rumah sawe, ieu teh bongan urang, ka Allah bener, adab gitu, oge ayeuna coba ya, masih eta mah tara bongkir gitu, bener rumah saan. Genahnya, tapi lawan kita mah ayeuna mun jadi ngotot gitu. Eta ngotot ku jelema ayeuna ku jelema wae ge dengan ku lawan ayeuna ngomongna geus teh genahnya. Jelema ngotot geus puguh salah. Geus puguh ayeuna mun teu bener geus puguh teu ceurik masih bela diri. Tapi lamun bahasa rumah sawe ieu teh kasalahan urang keneh ka Allah bener. Ngomong kasalahan urang teh tuh adabna tuh ayeuna mun sama ka jelema deui geunaheun deui mun urang ayeuna buru-buru ngarumasakeun maneh rumaos we teh da Quran mah ayeuna mun tadon Allah mun dipake mah bener ayeuna mun ka pangeran bener ka jelema bener gitu tapi lamun ngotot komo jeung jelas ayeuna mun teu masalahna ngotot beuh didedetkeun jadi lamun ayeuna mun ningalikeun hakikat mah bener sakabeh hade jeung goreng cager jeung gering lapar jeung ayeuna mun wareg haus ayeuna mun jeung seger min af'alillahi ta'ala. Nah ieu urang ladang ngaji teh jadi bisa misalkeun mana keur hakikat kitu mana keur ayeuna mun teu masareah masalah langkah. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun eta mah keur hakikat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata anu tos nyiptakeun urang jeung sakabeh anu dipigawe anu dilakukeun ku urang jadi lain ngadamel urang wungkul Allah teh jeung sakabeh gurang geuringna urang eta sadayana damel Allah Subhanahu wa Ta'ala min khairin wa syarrin wa diariyin wa dirahim boh hade boh goreng boh kahayang sorangan boh teu kahayang sorangan boh di haja boh teu di haja kabehanana oge nyaeta wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa laysa lil abdi jadi ati kesimpulanna keur urang hanya sabatas illa mujarradul maili hanya sebatas wewenang urang nyaeta
hanya sebatas condongna loyongna dina nalika halatal ikhtiar, dina nalika aya pamilih, dina nalika aya rencana, dina nalika aya kahayang, ngan sakadar mail urang hayang kitu deg laksana rek teu mun kitu rek laksana rek teu mun urang ayeuna mun tama boga cita-cita kitu boga cita-cita kieu rek laksana rek teu tuh kudu kumaha tuh kudu ayeuna mun tama aya mael aya kahayang aya kemauan aya naon condong ayeuna mun tama ati urang lamun urang seug ayeuna mun tadi tanya ayeuna tama ati urang aya urang hayang gagal hayang sukses jawabna teh meureun naon hayang sukses sok atuh geus ayeuna aya mayang eta ayeuna sok atuh ayeuna ikuti prosedur nya eta sangkan ayeuna mun tama sukses make aturan main gitu, make aturan main. Nah, tah lamun mung ayeuna menjalani aturan main eta tuh leuy ayeuna mun tama urang dari ayeuna mun tama geus kersane Allah mah eta main halatal ikhtiar dina nalika aya kemauan ieu hate nya eta dina nalika aya kahayang eueuh berusaha eueuh gerak cici eta ayeuna. Jadi ulah ayeuna mun tadi pastikeun ai prediksi mah teu naon prediksi mah ngan ulah dipastikeun hasilna ulah dipastikeun tuluy ayeuna mun talaksanana ulah ketika dipastikeun ulah da ngoksa pastikeun atuh jeung pastikeun mah meureun naon oh nyata ayeuna mun teu masalah dewa ya akidah teh sakadar usaha bahasa urang mah meureun ayeuna mun kita hanya berencana Allah yang menentukan gitu bahasa teh gitu Allah yang menentukan gitu bahasa teh. Oke. Biasa we sing sesuai yeuna ulah kulir. Ada mesin nya oge aya Allah teu ngersakakeun atuh waratan deui gitu. Sesuai jeung prosedur. Jadi mun ayeuna mun teh bahasa urang mah gitu usaha maksimal gitu. Ulah sok ayeuna mun teh dipake monoton, ayeuna mun teh mah takdir ayeuna mun teh Allah teh ulah sok ayeuna monoton. Sehingga urang ayeuna mun teh asal-asalan gitu. Sesuai prosedur syariat, aturan main sesuai. Walidzalika tuliba bitaubati. Atuh meureunan lamun ayeuna mun teh kabeh dihakikatkeun mah heuda urang teh ieu teh ayeuna mun teh dosa teh pan ku Allah gitu. Maka jadi tobat-tobat sagala urang diciptakeun ku Allah, urang teh ngurus kana dosa Allah. Gitu meureun ayeuna mun teh moal aya kewajiban tobat ketika seseorang nyata ngakukeun dosa sabab ayeuna dosana geus dikersakeun ku Allah. Tuluy ayeuna mun teh urang-urang kafir maka jeung ayeuna didakwahan sagala diajak iman sagala da kafir lagi ayeuna geus dikersakeun ku Allah. Kabeh we ayeuna mun teh ayeuna cak baheula mah kieu cenah bapari aya kikituan we mah gitu dagor ayeuna tarangna ngamak mah kersane Allah. Geus kitu ge beureun pawok duitna gitu geus kitu naon tong ngamak kersane Allah. Kalau begitulah ayeuna mun teh kada ayeuna ulah dikalokeun ayeuna mun tamna ieu antara adab teu hakikat berbicara ayeuna mun tama syariat jeung hakikat justru ayeuna mun tama di mana-mana jelema terjerumus kana dosa kudu ayeuna mun tama ditobat teh kudu istighfar kudu minta hampura teh jeung kudu nurunan teh eta teh nya eta secara syariat bohongan maneh gitu secara syariat bohongan maneh
dari jerumus ayeuna kana dosa teh maneh ayeuna wanita lalawara mata kudu tobat. Wal ikla tuluy kudu ayeuna mun teu ngeureunnan tina dosa eta di mana-mana ayeuna ngalakonan dosa teh wa nadam tuluy aya kaduhung ati sedih ayeuna kaduhung ngagubus ayeuna kana dosa meureun ai tadi di kabeh hakikateun mah maka jeung kaduhung sagala menang Allah maka jadi iri hati jadi sedih sagala. Wastahaqqat tazir tuluy di mana-mana ayeuna mun tama seseorang ngalakukeun ayeuna maksiat didinya berhak eta ditakjir eta teh karana naon karana tadina aya kahayang ngalakonan dosa tuluy dipigawe ai kudu namanya eta kudu jauhan lain diteruskeun wal hudud aya ayeuna sanksi-sanksi hukuman-hukuman seperti ayeuna diranjam seperti ayeuna mun dihad seperti ayeuna mun dikisos seperti diat jeung sajabah-sajabana wasawab jeung ayeuna mun Allah Subhanahu wa taala nyaeta ayeuna mun maparin ganjaran Allah Subhanahu wa taala maparin ayeuna mun siksaan wa hada wal kasbu tayata teh nyaeta tina kasab tina usaha jadi anu bisa lepas tina kasab wahade goreng laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat hade ayeuna mun teu jeung goreng teh ladang gawe maneh ladang usaha maneh gitu hayang meureun ayeuna mun teu mah hade hayang ayeuna mun teu mah salamet hayang mulia make jalur eta ngan lamun ayeuna salamet hayang mulia hayang halus tuluy make jalur ayeuna cilaka tuluy make jalur ayeuna anu goreng udak ayeuna mun teu menon ceuk kait ceuk siheran teh tarjun najata walam tasluk masalikaha inna sabinatala tajri alal yabasi lamun hayang salamet lamun hayang salamet di mana-mana orang ayeuna anclub ka lautan di mana-mana ayeuna anclub ka sungai ka danau hayang salamet mah make parahu make ayeuna parahu di mana-mana ayeuna mun tama ongko hayang salamet tapi jaga terus cilaka sabab itu make jalur disalameteun hayang salamet make jalur aturan main prosedur disalameteun mun hayang salamet itu make jalur disalameteun aturan main make ayeuna mun cara disalameteun eta mah nyaeta wayahna mun teu salamet teh sabab parahu tara daekeun maju di darat tada baikkeun maju di darat malah aya baju ngageleung ayeuna di jalan dicai wa huwa ta'alluqul qudratil hadisati wa huwa ta'alluqul qudratil hadisati jelema bisa kitu bisa kieu jelema nyaho itu nyaho ieu jelema nyaeta bisa nyieun itu bisa nyieun ieu bisa ayeuna mun tama dipaparin kemampuan itu diparin kemampuan ieu tah eta teh ngaranna qudrat jadi kemampuan qudrat ayeuna mun tama anu di nu aya di jelema di makhluk qudrat kemampuan kebisaan betul nu aya di makhluk ieu tah qudrat eta teh ngaranna qudrat hadisah
Jadi Allah anu kagungan kudrat qadimah maparingkeun sebahagian ayeuna mun tama sifatna nyaeta ka makhluk sehingga makhluk bisa beraktivitas, bisa berpotensi, bisa itu, bisa iya. Kudrat eta teh kudrat ngening urang ge aya namun tawal qiyamu alal qadiri jeung nangtung kanu kawasa jelema teh aya nu bisa mantung aya nu itu tah bisa narangteun padahal mah lain kumanehanan hakikatna mah ku kudrat Allah ku kudrat Allah sehingga jelema jadi tiga bisa sorangan nya kitu deui jelema aya nu mah aya kahayang, aya kemauan, aya cita-cita, aya kehendak. Tah disebut apa irada. Kemauan, kehendak, rencana nu aya di jelema disebut teh irada hadisah. Jadi jelema aya qudrat makhluk, aya qudrat, aya iradah. Allah oge kagungan sifat qudrat, kagungan sifat iradah. Qudrat nu aya di Allah jeung qudrat nu aya di jelema pasti beda. Da sifat ayeuna Allah jeung sifat makhluk kan beda. Mukhalafatul hawadits teh. Lamun ayeuna mun jelema sok aya sifat al-qadir, sifat ayeuna mun kawasa teu sarua jeung qudratna Allah jeung sifat qudratna Allah. Sabab mustahil sarua Allah nyaeta baik dina ayeuna sifatna datna jeung dina padamelanana teu sarua jeung sifat dat padamelan makhluk kitu. Ketika ia aya namun iradah aya jelema di jelema man aroda gitu man qadaro Allah qadaro makhluk qadaro Allah aroda makhluk aroda nya beda arodana Allah jeung arodana makhluk. Jadi kudratna Allah jeung kudratna makhluk beda. Kudrat di Allah kudrat qadimah, kudratna aya di makhluk kudrat hadisah. Lamun ayeuna Allah kagungan sifat iradah, kemauan, kehendak, mangka makhluk oge punya kehendak. Iradahna Allah iradah anu qadimah, iradahna anu aya di makhluk, iradahna iradah hadisah. Par'un ari ieu eta hiji cabang masalah ikhtalafu tos beda-beda jadi geus beda-beda pendapat para ulama di mana di makna qadai dina memaknai nyaeta qada wal qadari jeung qadar. Di urang jarang nyaeta ngagunakeun qadanya akan bae geus qada Allah jarang paling ge istighfar Allah gitu. Nah coba ayeuna mun takur naon ari qada naon ari qadar. Qada nyaeta menurut imam besar di kalangan ayeuna mun tama aqaid nyaeta Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari nyaeta disebutkeun Asy'ariyah. Mantanana ngamanan qada nyaeta iradatullahi ngeresakeunana Gusti Allah al-asya karena utuh tengah orang taga karena sakabeh perkara fil ajali dikeresakeun ka Allah di alam ajali keneh. Alamanya anu sesuai eta perkara teh nyaeta alaihi sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan rencana, sesuai dengan iradah, sesuai dengan rencana. Bi ghairil ajali dina luar ti ajali Allah ngeresakeun ngarencanakeun. Allah ayeuna mun mangadamel undang-undang rencana program di alam ajali. Urang ayeuna mun tama kieu, urang teh ti alam ayeuna mun tama ajali teh nyaeta dek bijil tina beuteung indung urang. Geus ti ditu PT nya we bijil tina beuteung indung urang.
tapi itu nanti ayeuna mun teu urang teh geus aya ayeuna iradah Allah nyata dilalakieun ku Rasul sesuai jeung ayeuna mun rencana itu program itu di alam ajal teh ayeuna mun di alam ajal gitu. Jadi ayeuna mun sama urang teh ayeuna mun tamedeg jadi piajenganan geuning memang ayeuna ti ditu ayeuna mun begitu ayeuna mun sama urang teh geuningan ayeuna teh dijadian jelema anu bagur gitu memang ti ditu sesuai kan jadi rencana anu aya di alam ajali sesuai jeung kenyataan anu aya di alam ghair ajali nu ayeuna teh sesuai jeung rencana itu. Nah eta disebut teh qada, eta disebut teh nyata disebut teh qada, disebut teh ayeuna mun tama qada, disebut ayeuna mun tama qada. Ari qadar mah pembuktian. Jadi ngawujudkeunana ngajadikeunana ngabuktiikeunana Gusti Allah kana sakabeh perkara ala qadarin maksusin nyata sesuai sareng ukuran-ukuran anu geus ditentukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alawil iradati eta sesuai ayeuna mun tama jeung iradahna Gusti Allah jeung kehendakna sareng rencanana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, contoh Allah Subhanahu wa taala anu meresahkeun anu nyaeta berkaitan iradahna jeung nu aya di alam ajali bahwa orang deuk jadi pijelemaeun anu ngarti deuk jadi seorang ulama deuk jadi seorang ayeuna mun ulama tah baru rencana eta baru program eta baru ayeuna SK eta ngaranna qada nah begitu ayeuna mun tama naon teh geus SK teh ngaranna teh juklak begitu ayeuna mun tadi dibuktikeun diwujudkeun borosot urang dilahirkeun ayeuna mun teh kalambun ya ari saur pangarca abang manawa nya bahasana teh cenada arif di jalur mah gitu jadi orang keneh oge geus ayeuna ka temong ayeuna mun tama alamat di jalur cirina jalur mah kuncungan gitu jadi geus aya gurang-gurang ti naon ti ajenganan geus jadi gurang-gurang ayeuna mun ka naon aya gurang-gurang tah ayeuna mun tama pejabateun gitu sok aya disebutkeun nya eta ayeuna mun tama naon ya ieu mah baheula mah naon tah pianun teh gitu sok aya ayeuna mun tah begitu ayeuna mun tama borosot ieu ka alam dunya jeung ayeuna nyimpen Allah teh ilmu ayeuna mun tadi urang da memang ti ditu geus aya programna geus aya rencanana nyaeta ngan dibuktikeunana urang jadi ajengan teh jadi ulama teh ba'da wujudika sabada wujud urang tapi eta teh teu aya mun teh mah teu ujug-ujug jurus ujug-ujug jadi ulama besar teu teu orokeun henteu ujug-ujug ayeuna mun teh begitu borosot teh jauh ayeuna nororang maca Quran pase orang ayeuna maca ayeuna mun teh hadis ayeuna pase henteu alawi wikil iradati sesuai nyata sareng kehendakna Gusti Allah teh jadi lamun ngawujudkeunana ilmu di urang sabada wujud urang sesuai sareng iradah Allah teh eta teh ngaranna qadar jadi hartina kieu tuh ari qada mah baru SK
Jadi ai qadar mah eta juplakan petunjuk dan pelaksanaan gitu. Itu SK gitu. Naon tah? Qadar naon? Pelaksanaan aja petunjuk dan pelaksanaan gitu. Matak ayeuna mun tama urang pantes ngabahasakeun naon? Da geus takdir. Nawang ayeuna kenyataan ayeuna itu mah teh nyaho pan kieu heula ayeuna mun tamana ti ditu anger ayeuna ketetapan eskan ti Allah Subhanahu wa taala ngan main heula iradah Gusti Allah aya geningan ayeuna mun tama anu jadi ulama teh mulus geningnya mulus teh ayeuna mun tama ti kawet korosot terus ayeuna mun tama teu aya ayeuna mun tak kaselangku kotor-kotor heula itu ayeuna mun tama ngalaman ayeuna mun tama naon jadi preman heula ngabaong heula ulin heula itu berasa teh tuluy ayeuna mun teh diajar ngaji tuluy di pasantrenkeun aya nu kieu begitu ayeuna mun teh ngan penting mah ayeuna mun teh mah SK na ti ditu memang geus ayeuna pi ajengan mesti lumpat pamalumpat ka mana ge sehingga ayeuna mun teh masuk aya ajengan begitu ayeuna mun teh sate acan jantan ajengan teh mau ayeuna mun teh pernah ya ayeuna mun teh ngalami dunia hitam begitulah dunia hitam ayeuna mun teh anu jadi preman ulah gitu ayeuna mun teh anu jadi wah ayeuna mun teh orang-orang anu jahat begitu jadi ayeuna masa-masa kelam mengalami masa-masa kelam heula ngan ku sabab itu da teh dituna geus pi ajenganeun saur ayeuna mun tama mama Hulaimi saurna gitu mama ayeuna mun tama Hulaimi ya mama Hulaimi teh anu di mama Padarincan anu ayeuna Sohor Fatul Muin teh di Banten gitu mama itu oke mama ayeuna mun teh Tangerang Mansur pan alumni eta mama Hulaimi alumni ayeuna mun teh Banyar gitu saurna ayeuna mun teh sumping ka Banyar teh sanes ayeuna mun teh bade masantren aya ayeuna mun teh masalah aprak-aprakan ayeuna mun teh dugi ka ngalalana ayeuna mun teh dugi ka Banyar di Banyar ayeuna mengkol ka Cibeunteur kaya ya itu masantren ayeuna mun teh dituna mah ada parunan iradahna qadana Allah pi ajenganan pi ulama besar itu jal ayeuna mun teh medek uleh ngararep ayeuna mun teh Cibeunteur di Banyar ayeuna jadi we ulama besar padahal ayeuna masa-masa ayeuna mun teh masa-masa katukang mah untuk ketinggali ayeuna pi ajenganeunana gitu tah eta teh ngaranna teh takdir memang dimainkeun heula kaditu heula aya nu teu dimainkeun kitu mulus teh orok keneh tanda-tanda pi bagureun pi ulamaeun teh masantren tuluy ayeuna mun teh jadi ayeuna apal itu apal ieu tuluy ayeuna mun teh masantren kaditu masantren jadi ahli amal tuh jadi ahli akhlak tuh jadi ayeuna mun teh ahli kasolehan ahli kamuliaan jadi jadi takdir mah eta ya juplakna pelaksanaan lamun ayeuna qada mah baru perencanaanna ti ditu gitu ayo dirinci mah ngaji teh gitu da ayeuna urang kodok-kodare ayo kodok naon kodar teh ya kodok teh ayo kodok teh ya nah teu mah kejeun kodok-kodar sagar disebut ayeuna mun teh eta kene berarti disebut dua kali teh ieu aya perbedaan makna perbedaan ayeuna mun teh pengertian
eta teh nu bieu teh nyaeta menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari disebutkeun Asy'ariyah. Adapun menurut ayeuna madzhab Maturidiyah nyaeta Imam Abu Mansur Al-Maturidi tah ieu mas nyaeta mantanana mengartikan qada teh ijabullah pembuktianana ngawujudkeunana Gusti Allah al-asya kana sakabeh perkara ma'ajadatil irqani ditambah nyata pengokohan diperkokoh diperkuat ala wifqi ilmihi sesuai sareng ilmuna Allah Ta'ala. Tegasna nyaeta tahdidullah ajalan. Jadi ngabatasi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ajalina kulla makhluqin kana sakabeh ayeuna makhluk bihadihi sesuai sareng batas-batasna alladzi yujidu alaihi anu rek ngawujudkeun Gusti Allah kana eta batasan min husnin wa qabih boh baikna boh gorengna wa nafin boh manfaatna wa turin jeung ayeuna mun tambah daratna ila ghairi tarik dan seterusna jadi sesuai sareng ilmuna Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala nu aya di alam ajali nyata Allah rek ngawujudkeun karena sifat-sifatna seluruh makhlukna. Gitu. Jadi ayeuna mun tah kieu atuh urang mah meusing kaditu meusing cara kitu kieu oge anger ujung-ujungna mah kitu anger ujung-ujungna mah nyaeta bakal jadina teh sesuai jeung rencana Allah iradah Allah nu dalam nu aya di alam ajali meusing nyaone wara ulang-ulangan kitu kieu oge anger ujung-ujungna bakal jadi kitu gitu. Nah urang teh nya ayeuna mun teh tak ayeuna mun tama safalina ayeuna mun tama doa sultan aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nyuwunkeun anjeunna Allahumma inna nas'aluka khairal qada wa khairal qadar wa na'udzubika min syarril qada wa syarril qadar. Gusti nyuwunkeun ayeuna jisim abdi muga-muga qada jeung qadar abdi teh nu didamel ku Gusti ti ditu terus sae kitu. Panta apa teh? Saeng jisim abdi nyaeta ayeuna nyuwunkeun perlindungan qada qadar anu dipaparinkeun ka abdi teh ulah nu awon. Khairal qadar. Tuluy ayeuna mun utama istiadah jeung keur perlindungan didamel qada jeung qadar urang teh nu awon ti ditu. Engke masing alus oge. Ai ti dituna qadana ayeuna mun utama pigorengeun masing jadi ulama besar oge contona ayeuna mun tabar siswa. Jadi eta tidak aya diketahui ku urang. Lamun ayeuna mun utama ditilai ku saliwat mun aya di urang gitu ya. Moal mungkin tapi kaya namun tak mau subuh hati moal mungkin lain ulama bantrak-bantrakeun atuh kurang aya namun sama aya pasantren ulama tulis santrina 12.000 kaprediksi kurang aya namun tak bahwa bakal aya namun tak terjadi subuh hati moal aya moal ternyata aya namun iradah Allah nu aya di alam ajali nyaeta Allah ngairadahkeun ngadamel ketentuan ayeuna ka seseorang jadi husnul khotimah jadi suul khotimah walaupun awal-awalna ilmuna karomah teh meh ayeuna mun teh suul khotimah gitu tuluy ayeuna santrina pasantrenna ibadahna begitulah ia namun sama qada Allah Subhanahu wa Ta'ala qada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuluy ayeuna dibuktikan nyaeta ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai sareng ilmu Allah ayeuna kaditu kadiheula ayeuna lempeng seueuran qada gitu alus terus gitu.
jelas jadi ulama besar. Ayatmu ngalalana heula, ayat mengkol heula karena ayat namun tema dunia kelam gitu. Ya sah di jerawan oke dah bisa teka arti ya. Bisa teka arti ya. Ketua ya namanya ya. Di dia ayatnya eta tafsilun ya. Jara-jara ting ayat akidah mah. Allah jara-jara ting tapi singkat ayat namun utama salah memahaminya gitu. Dosa sesuai. Tafsilun ari ieu eta hiji perincian. Qala parantos ngadausa Sulaiman al-Jamalu sa Sulaiman al-Jama kama sacara katerang qalahu anu parantos ngadaukeun kana eta katerangan sa Payumi Syekh Payumi fil Misbah dina kitab Misbah wal qadaru jeung ari lapan qadar bil fathi eta dibacana kudu dipatahkeun lagu teu bisa luar dipatah. Matak tadi age wabil qadari qadar macana nya eta naon ai qadar teh ma yuqaddirullah taala sakur perkara anu nyaeta rek mastikeun kana perkara eta Gusti Allah Subhanahu wa taala minal qadai nyata rek ngambil tina perencanaan teh rek aya namun tengah buktikeun dina rencana-rencana anu disebutkeun qada teh wal qadru lamun di paehkeun disusunkeun dalna nyaeta atawa wal qadaru disukun dalna wa fatia jeung nyaeta dipatahkeun dalna wal miqdar. Jadi lapan qadar anu meunang sukun jeung meunang patah mah eta mah maknana lain ma yuqaddirullah tapi al miqdar ukuran mata qadar teh lamun aya namun tak bisa dibaca qadru tapi macana qadar meunang tapi engkeuna aya namun aya dua aya namun tak kawenangan hiji meunang qadru dua orang qadar eta manana ukuran ari qadar nu itu mah maknana ngan hiji nyaeta kudu naon kudu dipatahkeun al qadar wabil qadari wal mislu jeung ayeuna mun tamah maknana teh nyaeta mislu perumpamaan saumpamana contoh. Jadi qadar mun dibaca qadar meunang qadru meunang eta maknana ukuran atawa nyaeta contoh. Lamun dibacana ayeuna tutuh kudu qadar eta hartina takdir Gusti Allah, kepastian Gusti Allah. Gitu cenah. Aya eta geuningan ayeuna mun utama aya dina dawaan Gusti Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Qadari. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadri atau qadri nah mangka maknana eta qadri lailatul takdir nyaeta peutingan meleman kepastian lailatul qadri teh berarti aya namun tama eta lailatul qadri meunang dibaca lailatul qadari karena eta aya namun tama makna takdir mana takdir lailatul qadri nah geuningan aya namun utama eta tuh jadi lailatul qadri eta pan qadir macam tadi ukuran sementara ieu mah maksudna nyaeta malam kepastian sumiyat bidzalika li annallaha ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha sakedeung dieu meureunnya teh
kapake ku urang sabab Allah Subhanahu wa taala mastikeun nakdirkeun dina peutingan eta maya sya'u kana sakabeh perkara anu bade dikersakakeun ku Gusti Allah min amrihi tina urusan-urusan perkara eta ila misliha kana bangsana penting eta nya tapi melem nisfu saban tapi kan melem nisfu saban hareup ti melem nisfu saban kamari tapi kan melem nisfu saban anu ayeuna mana min ambil maut tina urusan kematian gitu tuluy ayeuna mun tamawal ajali tuluy ayeuna urusan ajal maut ayeuna mun tama di mana maut keur kumaha tuluy ajalna ayeuna mun tama sabaraha taun deui sabaraha bulan deui sabaraha ayeuna mun tama minggu deui sabaraha poe deui tuluy urusan rezeki jeung sajabana nah geus kitu tuluy ayeuna mun utama dipasrahkeun eta ketetapan eta ketentuan dipasrahkeun weh nyata ka para malaikat mudabbiratul umur anu ngatur urusan makhluk teh nyata dipasrahkeunana ka opat malaikat ya malaikat ayeuna mun ta Israfil malaikat Israfil ayeuna mun teh naon tah tugas teh sang sakala ya namun jadi geus ayeuna mun tambah geus siaga ayeuna mun tambah eta malaikat Israfil tegasna geus ayeuna mun tambah dina ujung ayeuna mun tambah mulutna eta jadi entah ayeuna kieu we da teu aya di tugasna kitu kieu nyaeta ayeuna mun teu nyepong tarompet eta sang sakala teh sur teh gitu song-song teh sang sakala teh nunggu waktu ayeuna mun teh eta geus kieu eta ayeuna mun tadi kena waktu kepoh gitu mulai ayeuna mun tamah dipasrahkeun ka malaikat nikaya mangkat tukang ngatur hujan gitu tukang ngatur rezeki teh sok ayeuna mun dipasrahkeun rezeki ayeuna si itu rezeki si ieu rezeki ieu hujan halodo jeung sajabana tuluy ayeuna mun pasrahkeun deui tentang ayeuna mun tama ajal pasrahkeun ayeuna mun ka malaikat Azrail oge tentang ayeuna mun tama ilham berbagai keilmuan pasrahkeun ayeuna mun ka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam maqala Mujahid lailatul hukmi selesai Mujahid mah nyaeta Lailatul Qadar teh nyaeta peutingan hukum ketentuan keputusan malam keputusan menurut ayeuna mun sebagian kaul Lailatul Syaraf nyaeta peuting anu mulia hartina Lailatul Qadar teh peutingan anu mulia melem agung menurut ayeuna mun sebagian kaul Lailatul Qadar ya Lailatul Qadri teh nyaeta peutingan pas Lailatul Qadar malaman berdesak karena naon lidzaikil qadai bi amil malaikati pihak karena pas sedekna dina malam ayeuna teh eta nyata para malaikat di langit heureun eta teh lalalan pentingan ayeuna Lailatul Qadar teh gitu Lailatul ayeuna Qadar teh wa an ibni Abbasin anallaha yaqdi al-aqdiyata saya saur ayeuna sayyidina Ibnu Abbas mah Allah Subhanahu wa taala nyaeta merencanakan jadi memutuskan nyaeta keputusan Allah kepastian Allah dina malam nisfu Sa'ban
geus kitu tuluy ayeuna mun tama dipasrahkeun sesuai nyaeta jeung tugas-tugasna nyaeta dina malam Lailatul Qadar teh. Nah ieu anu nyebatkeun bahwa ayeuna mun tama Allah ngadamel ketentuan ketetapan dina malam nisfu Saban geus kitu tuluy dipasrahkeun ka petugas masing-masing ka para malaikat teh dina malam Lailatul Qadar teh walaisal murad anna takdirallahi lain maksudna bahwa takdir Allah kepastian keputusan Gusti Allah tuluy ayeuna mun tama la yahdisu illa bitil kalailati. Jadi meureunna takdir Allah teh anyar, takdir Allah teh anyar sabab ayeuna mun tama dinyeuna Allah dina nisfu Saban tuluy pasrahkeun ayeuna mun ka malaikat lain di anallaha ta'ala sabab Allah subhanahu wa ta'ala qaddara maqadir. Allah nyaeta nangtukeun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mastikeun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nakdirkeun kana sakabeh takdirna seluruhna oge fil ajali di alam ajali memeh aya makhluk qabla khalqis samawatil ard samemeh nyiptakeun langit jeung bumi balil muradu bahkan ari anu dimaksud eta mah idharutil maqadiri lil malaikati ditembongkeunana takdir-takdir Allah nyaeta ka para malaikat teh. Jadi ari takdir anu itu mah malaikat kita apaleun. Nah, Ifasal Buddha menyontokeunana teh daya tama cenah masih keneh nyaeta dina jaro HP teh ngaran teh lamun baheula mah memeh ayeuna eta dina klise keneh. Dina klise keneh. Jadi malaikat teh apal ayeuna mun teu urusan makhluk itu ieu teh apal. Tak apa ayeuna mun teh urusan si anu dek anu si anu dek anu si anu tak apa ngan tuloy we nyata diprint teh sataunan gitu tah malaikat. Oh jadi dipaparin ulingana nasib ayeuna mun tambah jelema dipaparin ulingana malaikat ka Allah subhanahu wa ta'ala hanya naon hanya sataunan anu orsinil nama nyata teu aya nu uninga diwati ayeuna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sabab eta mah di alam ajali keneh ngan diprint we cenah dina ayeuna dina nisfu Saban teh tah malaikat si anu ayeuna bakal beunghad si anu bakal kokoro tah malaikat si anu bakal panjang umurna si anu bakal ponok umurna gitu tah malaikat si anu bakal ayeuna mun tama bangkrut si anu bakal maju gitu. Nah karena eta ayeuna mun tama nu dipaparinkeun ku malaikat ka malaikat mah nyaeta ayeuna mun tama anu dhahirna wungkul anu konkret wungkul sementara malaikat oge ayeuna mun teu teu apaleun nu arsina nu aslina mah teu ditu. Nah matak ayeuna Allah ngadawukeun yamhullahu ma yasha'u wa yusbit yamhullahu ma yasha maka eta nu geus dicepeng tugas mun ayeuna meureunna mandat nu tos dicepeng ku malaikat memungkinkan bisa dirubah saha ada Allah ayeuna. Di Allah lain ngarobah nu geus ditetepkeun di alam ajali gitu. Cuman aturan maena nyaeta engke bakal aya perubahan anu sesuai sareng ilmu Allah nu aya di alam ajali teh anu malaikatnya. Malaikat ayeuna mun teu terang yamullahu ma yasha wa yusbit. Aya nu diangerkeun. Ayeuna diangerkeun dina eta ayeuna mun tamah dina eta anu geus ditembongkeun ka para malaikat teh si anu ayeuna mun tamah maotna erek ayeuna mun
tamah 2 bulan deui gitu tepenge ku malaikat teh tepeng aya ku malaikat begitu aya dina waktuna tuluy aya namun ta malaikat teh siap-siap sumping instruksi ti Gusti Allah sumping itu malaikat tong tulus mana tong tulus gitu. Karena naon kami geus dieun aturan soteh eta jelema erek dicabut umurna erek aya namun tadi cabut ajalna tapi kana waktu eta kami leuwih nyaho nyieun aturan lamun teu ngalakukeun sesuatu A B C gitu. Karena si eta dina waktuna dina waktu geus deukeut ayeuna kana ajan nu disentukeun ku kami teh si eta ngalakukeun sesuatu anu matak panjangan umur maka eta tersebutkan kodo anu mu'allaq teh kodo mu'allaq anu teu bisa dirubah nyata anu walius engke anu ayeuna mun teu dihapus eta ayeuna ketentuan rencana Allah anu geus dipaparinkeun malaikat teu dihapus teh disebut ku ahli akidah mah nyaeta ahli aqaid mah qada anu mu'allaq teh teu maena teh ayeuna kadinya teh bade kada qada teh wallahu a'lam bissawab.